ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Ridho keputusan Allah. Laksanakeun seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana, taroheun. 2, jauhan larangan Allah, paraman Allah. Singkirkeun. 4, 3, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep? Sabaran. Urang embung sabar. Nomor ka-4 berat deui bae nahanmu urang hayang. Ya Kangjeng Nabi lu terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh. Ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah. Kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji. Agama Islam nyembah ke Allah ulah kapatu. 2, akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling. Innakum latatuna rijal syahwatan. Kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat. Coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun. Kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumum musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di 4 kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul. Ieu teh urang deuk ngarobah tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masya Allah bisa bos gitu. Aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-naha ketika dinahan-nahan nyana seserian korupsi eta bukan maling tapi kan geus kabehan maraling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake ka sieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake ka sieun polisi. Lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh takut polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus bae urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi tarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan anu loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita. Iyalah nu dipake karempanku Kangjeng Nabi urang sangat rempan
di kaum kaula bali kukula dipake karempat pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut. Teliti coba ge. Hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua, hiji khinzir, dua himar. Eta badaekeun teh babi mang ngadumling, himar ngadumling, berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi, berakhlak himar. Ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis. Setan terus bermunculan asal rada-reda. Setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah. Terus turun-turun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula. Atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nya ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang. Haji ugal-igel di hareupeun jelema. Atuh ngagodaannya nak terus atuh ngaranna ge setan. Terus setan. Wala sok inget kadongeng di ilmu kawalian da. Aya waliullah kapanggih jeung setan. Keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin. Barang di deuleu sudah salah orang sia setan. Heeh cakeun. Kok tenang amat sih sia setan di dieu. Lain atuh setan mulai tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda Gus ya. Jangan antep lah. Kula cenah di istirahat. Ambo, emang sia pakai istirahat? Kudu bisa istirahat lah. Teu kudu digoda ge ku kula cenah itu kiai na geus dari setan. Ya jatuh. Pamarentah teu kudu digoda ku kula cenah ge geus dari setan kabeh cek kana. Lantak urang kuari istirahat cek kana. Alhamdulillah senang cenah kula. Jauh mereka, bantah ke satu, ayo nanti kudu digoda, udah sok digoda-goda sekarang. Orang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheuh. Berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringinnya. Sebab sejen geus dara di setan. Menang saminggu wali kapanggih deui jeung setan nu sejen. Tadina assalamualaikum, waalaikum. Teu ngajawab. Jadi tukang. Waalaikum. Barang di dulu, pengen teu ngajawab, setan sia orang. Sia kenaon di dieu? Istirahat cek teh. Setan sih istirahat. Aya setan istirahat. Oh, wali mah nyahoeun ka setan-setan. Pan musuh teh opat hiji dunya, dua makhluk, tilu nafsu, opat setan. Urang teh hiji titah ninggalkeun dunya, dua titah ninggalkeun makhluk hate, ulah aya ta'alluq. Tilu nafsu ka opat setan. Jadi nyahoeun ya nama ka setan teh. Ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan. Tojok ku Imam Syafi'i, dah buta sia. Sembarangan sia ka aing. Ceurik setan ngahinging. Tadi teu mabuk sia. Budak bisa nojok setan. Urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang. Ente pernah dikaluarkeun setan di jero hate, malah mah jadi peternakan setan. Di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan, anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna. Uyut geus loba jasa geus teu bahi, di dieu ge pas sedek-sedek cek cenah ieu urang nyieun RSSS. Di jero hate. Ieu mah aya setan, sia kunaon istirahat di dieu. Kunaon? Tengah goda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa. Waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula, digoda ku kredit teu daek, digoda ku televisi teu daek, digoda ku HP teu daek, digoda ku bunga bank teu daek, digoda ku macam-macam teu daek. Poh tak mah kiai pohara jasa. Kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin. Ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula, kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu? Kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa. Bingung kula cek.
Coba-coba minta solusi, tolong solusi segala naon. Ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji. Aju setan datang, adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cekeun ieu mah lah, ku sekupi ge bisa ieu mah. Sekupi bisa. Ku mio bisa, ku umroh bisa. Ha, celeutik we kiai kos kieu bacakeun. Teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cekeun. Pedagang mah komo geus duit heula tibatan kiai itu mah nya. Nyana nyalib jadi setan geus duit heula. Jemping nya. Beuh pohara, geus jare setan kabeh. Tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda. Ainu ieu mah kapanggih jeung setan lantaran seseleh. Seseleh cenah tuh. Jadi setan ge sarua seseleh, panas. Lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat pula. Tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu, ayat kursi da kurang paseh sia mah. Ku setan dipagahan. Jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan. Tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu mah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-samiul basir. Aing ge bisa. Mun teu kurang ulah sapencet-pencet tah izinkan dikitukeun ku setan. Ganti urang babacaan Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'an surat bil jibal au qurtiya bil ardh kullu ma bil mauta bal. Nah, sia. Walau anak Quran biji walau pencet deh. Teu karasa. Sial dah setan. Teu karasa masuk pencet-pencet dah sia deh. Setan leuwih hebat. Mentak ke setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu. Jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim. Kuduna mapan setan indit. Ya mah setan ngabaturan urang. Ngabaturan jeung urang. Ka eta setan. Ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat. Ngarupa setan, ngarupa manusia. Namun sepi pasaran setan nararonggeng. Ya Allah, ya Rabbi. Ketua-ketua Kopila teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu. Karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang nu mantap timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Teu aya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu Lut ulah datang ka ngaganggu kastabilan kangeunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut-pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana tersep kalalaki resep kajen kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul deuk diusir Rasul eta kepada dek diusir, masya Allah. Mulai kuari dek ngondisi-ngondisikan tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana. Aya pembekotan di kota Amur, di kota Amir, di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh. Na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang. Sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh ti Sodom. Nah di Sodom iyalah mulai dikondisikan pengusiran Lut
beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut, kaum Urdun nu aya di Yordan deuk ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwahna ka nabi-nabina. Masya Allah, nu bara heula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah. Sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut, kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna, maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun opana Sayyidah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rosaha ing Sayyidah Sakinah minal khabai saking khemah ukul jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe singiran Sayyidah Sakinah teguh haleng ucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum mingapa suji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umam iku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Aya not nasal teu menang sambarang. Lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut bagong sereng cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit fa'ulun muzahilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami bi itrati wa bi ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai inna sa'atul lakum tuglipuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah paranti ngayun-ngayun salakina aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan alinsun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati ibidamin kalawan getih makana zawarana paikilai iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipuni saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi, ing dalam kangan duane baraya ingsun.
Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala. Gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh. Sebab sirahna teh dipakai main bola. Di alung-alung nu mantak kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain. Terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola ti dinya nu mantak kuari nyeri rarasaan lamun urang nu main bola. Kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge penting teh nonton main bola. Ustad mah komo ja kiai nage nonton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manya nama duitan teh naon gara-garana? Naon? Tuh. Aduh, Gusti Allah lagu. Nyaraho biasa. Masya Allah. Di kumaha lalakona coba yuk. Urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asyadzili. Syekh Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam Syekh Athaillah. Syekh Athaillah teh guruna saha Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asyadzili malahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru, setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru, kita kanu nurut. Geus teh loba tuwar-tawarnya nama. Antar negara ku guruna teh. Mesir berangkat. Gesti Mesir, Yordan berangkat. Yordan terus Maroko berangkat. Balik deui kuari ka Palestina. Balik deui Yordan, Mesir. Terus baik dalam rangka wusul ilallah nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat. Guru ngan sakadar sakieu amanat. Hai Sadili. Sadil teh kampung Sadil. Nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asyadzili kampung tama. Cicing di dinya. Nu mantak cicing di dinya kunaon? Urang dinya teu nyahoeun ka pangeran. Teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus. Teu nyahoeun katentreman jiwa. Cicing di dinya. Didik mangga barang datang ke kampung Syadzil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai ku nyana barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas kiai ibadah can ikhlas kiai ibadah can pati ikhlas neangan nyana pibaturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapeun gunung sorangan bae. Oh iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah duaan. Sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Syadzil dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta, hiji be Allah. Ulah aya cinta salian Allah. Dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah. Ulah neangan ridho makhluk manusia ulah. Tilu tapa tina dunia zuhudkeun. Ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia. Opat tawakal tu Allah, tawakal ka Gusti Allah. Cek
tekel eta cicing di mana bae. Nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae. Jauhan larangan Allah paharaman Allah. Nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep. Eta bae cicing di mana bae sakitu. Sakitu imam bahasan. Cinta ulah aya dua. Hiji Allah ulah cinta ka cing aja. Ieu mah penting geus kieu. Sorot. Seri sorangannya nang kenclong. Kiai blon. Ya Allah ya Rabbi. Aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan hiji bae cinta Allah. Nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah. Titik. Urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun. Hiji bae ridho keputusan Allah. Tilu anti dunia. Sabakatul hiberge ulah aya di jero hate dunia. Ih, fuhara. Masya Allah kan. Urang mau ojol, daek dakwah asal-asal. Daek gebulidan asal-asal. Daek mamaca asal-asal. Kurang eta baeta. Nu dideuleuna teh eta bae asal ngariungkan nu sugih giat. Mun ngariungkan nu susah mah geus lieur hulu lah. Sales malah. Masya Allah gari. Itu nomor keempat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah. Ya, kayak opat deui. Laksanakeun seluruh kewajiban Allah. Andai kata kudu nyawa tarohana tarohir. Dua, jauhan larangan Allah, paharaman Allah. Singkirkan. Opat, tilu, sabar menghadapi nu teu dipake karesep. Naon nu dipake karesep sabaran. Urang embung sabar. Nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang. Dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit embung. Eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula. Edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae. Oh jelema pohara. Lantaran naon teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar, buego. Da kira ikhlas ta si kiai. Jumat bae jang kepentingannya kudu dibayar. Ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar, di Mekah ge ulah loba omong kosnyana nyao bae ka di Mekah. Urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana kuari hutah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM teh dibayarnya nah haju indit jumah nanti di dinya tolol teh coba kieu eta. Ih berarti aya ieu meureun ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunna aya ieu. Ya Allah ya karim. Endek kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana. Je ta eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-manana. Tulisanana eueuh duitna eueuh. Atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad. Leuwih jahat malah mah itu onom di ditu. Ieu kan mas di tempat suci. Masya Allah karim. Nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wae ngaji jara rauh amat atuh teh kudu jauh-jauh ngaji mah aing ge bisa
lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasain ku masyarakat ke nyaho sia teh pinter aing ge nyaho tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sebabna aing mah ore koros anakna sia mah indungna embung aing duguna mah uji ore koros bae ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki dah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang kabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona cek yana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup cak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ke seseorang kasih eta boleh jadi jangan ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia de cek nya teh aya teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahana bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on sama masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeun anak sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh aye ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sayyidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi Mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun eta notna madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftaqidin sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minhum musaro aya nu ditawan wa minhum duriju bidamin aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamokotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamokotan kaula maka ada jazai lain kos kieu atuh babalas kaula mah heuy waktuna kaula mere nasehat ka aranjeun kabeh
anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babales maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabean ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah mitrati wa bi'ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi dalam rangka ibadah ka Gusti Allah aya anu standar biasa we ibadah standar we datang ka koit sakitu we jada bagus teraik nempo kana usul luhur martabat batur nyana sakitu ge geus alhamdulillah standar bae mun cara mobil eta mah mobil pansakolot aya nu rada naek nyana ibadah teh neuleuh batur ngadenge sejarah ngadenge dongeng jeung carita kabita cobalah naek ngan sakadar hayang doang aya nu sanggeus ngadenge terus manehanana nyao coba-cobalah aing kuatan teh bejana cenah kiai mah ieu penting sok udang nyana ge udang ngan nongton bola bebeja mah kata tangga naudu aing keur penting tuh hes boh nurutan kiai oh itu es wiridan tah lain dulu nu ngagulkeun sanggeus coba terus ibadah teu kuat turun aya nu langsung naik urang bae kenele jelema teh begitu ndeu ka Mekah mah masyaallah jeung tatangga rapi jeung dulu rapi minta doana deui jeung minta hampurana pohara jasa sedekahna ge pohara terus di Mekah na ge rajin balik di Mekah bae masyaallah teh nyahoeun tihang masjid teh nyahoeun mundur kan berarti tuh beda jeung ndeu ka Mekah mantes di Mekah jauh kamari mah pohara jasa ibadah na masyaallah lain lalagaan nya ngaji nya teh nya ibadah deudeuhnya ka pamajikan masyaallah barang nyandung jadi beda menurun berarti atawa barang maot pamajikan anak ya Allah ajukan colah nyana teh aduh kana balik ngora deui biasa pacaran aku cinta padamu masyaallah dibawa di mobil biasa ngarendeng padahal geus kolot geus bautan atuh biasa bae main rayuan deui eta nu teu kuat geus kolot ge ngarayu aduh eta mah cenah variasi hirup rayuan mah tapi emang beda eta ku rayuan mah baju jadi nyeripit bae samping rapih bae embung bae make nu kusut-kusut eta ngaranna hasil rayuan gombal pas kitu ieu carita ibadah ka Gusti Allah nu geus tarap-tarap bertoriokoh pandari bersyariat mah hirup teh ibadah ka Allah kitu can fokus can fokus urang bersyariat doang mah ketika urang bertorikoh mulai memfokuskan
eta teh lamun lulus wusul, lamun geus usul eta mah geus sangat fokus. Geus usul ka Allah mah geus henteu selempang. Lantaran ibadah geus lain zahir, ibadah teh batin. Dina arti ibadah batin teh nya nama boro keur salat, di luar salat ge salat. Maknana kadeleuna hees padahal mah salat. Dibandingkan jeung nu salat di masjid ribuan rakaat datang ka dadas tarang eleh PKS mah bandingkan jeung seseorang nu geus usul ka Allah kerek bae kerek eta luhuran kene nu kerek teu artieun ngan jelema nyasi nu salat di masjid jeung nu kerek luhuran nu kerek tuh kan teu nyaeun nya nama sebab nu kerek mah salila hudang nanyana inget bae ka Gusti Allah. Jadi hees aja bimakna salat, bimakna zikir. Ari ieu mah nu salat bae. Kapan inget da ka karung? Salat mah salat, pan. Inget da teh bangsa ka motor, inget ka jabatan, inget ka sawah, inget ka macem-macem. Eta deureus tah inget ka nu geus kitu, inget ka itil. Aduh, Gusti Allah. Barang bau kaingetkeun ka salat. Mesti pang belon-belon. Blonnya eta mah geus. Blon tah mah geus. Mun hayang nyaho jelema blon eta. Ye, ikir ka Allah, ieu mah inget ka dinya. Aduh, masyaallah. Nah. Al-maqbudatum an maratibir rijal. Anu diporosotkeun ku Gusti Allah mun cara naik tangkal kalapa mah ngagesleu. Beda jeung turun biasa, trek eta mah wajar. Ieu mah nyorosot. Ngagesleu bruk ka handap. Eta aya 3 pangkatna. Anu nyorosot tina pangkat rijal 3. Rijal mah jelema anu geus canggih, nu geus fokus ka Gusti Allah ngaranna rijal. Subhanul yaum rijalul god. Rijal teh eta teh ku sebab hebat disebut rijal. Jadi rijal teh eta seseorang anu geus usul ilallah, wali, rijal ngaranna. Jelema jago ilmu nahuna, rijal nahu. Jelema jago ilmu fikihna, rijal fikih. Jelema jago politikna, rijal politik. Jelema nu jago jasa ilmu perekonomina, rijal ekonomi. Jelema nu jago ibadahna, rijal dina ibadah wali. Nah ieu aya anu turun tina martabat rijal 3. Nomor kahiji diturunkeun tina martabat rijal teh bisa babil harfi ku sebab pagawean. Pagaweanana teu fokus ka Gusti Allah. Rijal makan fokus. Urang lamun zikir fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Urang salat fokus ka Gusti Allah bakal moal karasa. Sebab iman teh lain disungut tapi karasa. Urang malamun ditanya saha pangeran Allah, Allah teh kumaha sifatna nu wajib di Allah 20 nu mustahil Allah 20 lisan capetang. Aya nu ngarizkian urang saha Allah bisaan. Naon ayatna? Weuh, loba jasa ayatna mah geus teu dicaritakeun lah. Pokona mah eta mah Allah bae nu ngarizkian. Ha geus. Ketika urang ngariung teu meunang berkat marah. Eta mah kudu dirantai teh jelema kos kitu. Dirantai eta mah jelema. Berarti kan nyana teh encan boga keyakinan. Ya, eta mah jelema handap lagi handapna deui. Jadi belah ditun handap 2 kilo lah ti handap. Jadi handap jasa tah mah. Lamun urang dagang setelah dagang rugi, haju urang kitu nalangsa ku karugianana encan boga tauhid teh manungkos kitu. Emang nu nguntukeun jeung nu rugikeun nyana lain Allah. Emang bagianana poe eta sakitu bae. Kuduna apa begitu? Dagang rugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres. Ahli tauhid bala khaufun alaihim walahum yahzanun. Untung rugi akur berang penting akur gering jeung sehat akur bae, panas jeung tiris akur bae. La khaufun alaihim walahum. Sebabnya anak kerjaan Allah.
Nah nu tadina bertoriko mantap si salah bertoriko ngasupkeun torekat nah kieu ngomong nasia geus torekat ieu masih ngade lantaran di mana geus torekat engke ka dituna dibere babari rezeki ku Gusti Allah. Jadi hubungan torekat jeung rezeki nah ieu kudu dibabuk ka kiaina. Mantap loba nu nyalakeun ge tah seseorang anu naon kitu ngaijazah-ijazahkeun torekat. Tukang tempe ijazah, tukang tahu ijazah, pejabat ijazah. Haju kitu ijazahna. Ngomong-ngomong dina muridna, euy, urang dagang lamun geus norekat sok maju gara dagang gara-gara guruna mere penerangan nu salah. Urang lamun norekat mah ieu jabatan ge naik salah. Hubungan torekat mah jeung dagang jeung jabatan jeung dunia justru dunia mah deuk ditinggalkeun ngaranna norekat. Sialamun dek norekat geus kuat tancan jitu insyaallah lain kuat tanaga ninggalkeun karesep dunia kuari mandek memfokuskeun ka Gusti Allah aya dina syariat mah ilmu politik ilmu perdagangan perekonomian dan lain sebagainya silakan tapi ketika orang norekat teu meunang lepas tina urusan kaduniaan hiji Allah taala lain masalah kuat lu tanagana kuat teh lain masalah kuat eta henteu. Ieu mah guru torekat tadi boloon jasa. Ngasupkeun torekat atuh. Ieu sianya lamun torekat mangke geura nyawa ge sebararagus. Atuh naon hubunganna zikir jeung sawah? Kuduna ge guru torekat bagi mulai saat ieu lantaran geus asup di ranah thariqah. Fokuskeun ka Gusti Allah, tinggalkeun dunia baik politik, ekonomi, budaya. Geus, pokona mah eta mah sampah kabeh ge. Hiji bae Allah wanteu sia. Lain zikirna ngabilukeun hate memfokuskeun diri eta ngaranna thariqah kuari geus bisa mantep jasa kan lamun fokus mah mantep da naon mantep cara kareta mah terus bae anu ngahalangan katabrak nu ngahalanganana eta ngaranna norekat ari mah ieu lain norekat teh mampir heula di warung pojok ngopi di warung pojok mun cara leuleumpangan mah berangkat deui ke aya jahe mampir deui terus mampir neuk iraha atuh usul ilallahna jadi teu fokus takos kitu jadi ieu mah moal kuat asana norekat lain masalah tanaga pikiran kuat henteu ninggalkeun dunia tanaga mah tuh zikir sapeuting dua peuting tilu peuting atuh nu sehat mah kuat jasa sehat mah kuat tapi lain eta ninggalkeun dunia ieu teh ditinggalkeun dunia urangna di dunia kene kan lazim bahwa urang di dunia butuh dunia biasa ieu mah urang di dunia geus butuh dunia wah cenah kiai ngomong doang teh mah kos kitu ja kiai na ge cenah boga mobil boga motor soekeun sungut sia ku aing sia ulah aya di jero hate sebab dunia mah geus dicatat di Lauhil Mahfuz urang ketika di jero beuteung ge umur urang rezeki urang pagawean urang salamet jeung cilaka geus aya tulisanana pasrahkeun ka Allah nu ngatur urang urusan eta mah dilobakeun geus aya tulisanana disaetikeun geus aya tulisanana oh atuh aya geus anggeus mah ku Gusti diatur mangga abdi mah kumaha Gusti bae urusan abdi mah ibadah ka Gusti tak kitu maksudna ieu mah sok aya bohong teu kiai si norekat teh boga mobil Lexus sia mah hasudnya Paja cenah tunggu norekat boga Innova. Oh ti dituna norekat boga Innova. Sia mah emang hasud, dengki sia mah. Udang-udang doang gede. Lain kitu tah urusan dunia tuh boga ge teh dimaksud Bapa mere Allah ngebariat atuh ambalayah loba nu kumaha. Sanajan urang ngamasunnya dagang teh politik teh susah mah susah bae. Je bae. Nu hese ge ieu hate ulah patulah patali jeung dunia sebab dunia mah geus diatur ku Allah geus anggeus dunia geus atur geus diatur ku Allah urang ulah milu-milu geus eta mah kumaha Allah poe dibere naon poe isuk dibere naon poe dan salajat dibere naon atuh teh mah kumaha Allah geus eta mah urusanna Allah ye bener oge nya tuh ai keur ngaji tutung kula bener datang bae ka imah dagang karung rugi carik iya tuh kan geus norekat bang udah dia mah masa bodoh
Mual diangkat luhur jelema mun di jero hatena aya dunia moal 1000% mual ngumatak diluhurkeun ge ku Gusti Allah sinarna di jero hatena duniaan adapun nyana kahirupanana loba secara penglihatan mata atau pamer Allah jajanana macan puguh menikmati eta mah urusanana asal geus jana embung mah teu menikmati eta cenah segala kendaraan bagus imah bagus segala pake bagus atuh sih mah hasud sih atuh mah hasud mah anggeus jeung hasud bakajeun ku kumaha ge enggeus mendingan dibeulem hasud mah tungtung namang ke sia aya tatangga hasud dibeulem bae hese ai encan anclub mah hese bae ujung-ujungna suuzon bae ujung-ujungna hasud bae lain panasaran kok kiai bangunan ngeuneun amat panasaran urang nanyakeun ilmuna maning nanyakeun daripada hasud ngajauhan mah ye ai nanyakeun makan lalaunan nyaho jalan nyaho adapun endek jeung teu aku baha kasiapan urang ngan urang moal hasud gadituna nu hasud teh can nyaho jalan moal aya wali jeung wali hasud moal aya kadegekeun si anu ngomongkeun anu si anu ngomongkeun anu wali jeung moal aya tuh janya nama geus urusan jeung dunia mah nya nama apeng-apengan ge urusan kos kara itu bae kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana ningkatkeun ibadah kumaha carana kos kitu bae eueuh tawa dunia tawa sapira dunia atuh dunia ieu kan deuk ditinggalkeun kan ku urang nu bako mah hanya Allah urang kuari mah nu fana menempuh nu bako nu fana menempuh nu fana mah sama wajar kula jenengan alhamdulillah kiai kuara barang ngadengekeun surahan kiai ajo warung kula dijual lah geus mung patali-patali jeung dunia oh bagus ya ajo kuari kumaha meuli deui kula warung anyar siapa tolol jadi berarti siapa pindah ti dunia ka dunia ta mangarana ti nu rusak ka nu rusak dengan beda doang jadi itu mah kurang laku neangan nu laku atuh leuwih jero ta mah adanya surahan kiai kula ngeunaheun jasa ayo mobil jual lah kula ayo kuari kumaha tuh meuli deui teu mah pindah ti dunia ka dunia neangan nu leuwih ngeunah beuki parah ta mah na ieu mah kudun bisa babil harpi jelema morosot tina pangkat rijal ku sebab pagawean kumaha emang huwa mayyabudullah ala harfin jelema ibadah ka Allah teh tujuanana hanya sekedar dunia boga pagaweanana pigorodin dunyawin au ukhrawin au tamin atau boga harapan-harapan tujuan dunia atau akhirat sarwa huwa al abdusu Z bangun aku hari banyak lantas bebek lah geus di ka Allah keun bae kuari mana naon ge ai dagang mah masih geus kumaha Allah bae sok nu dibaca naon sholawat munjiat ai penting ti kiai hayang naon maksudna cenah gari maca sholawat mangke dagangna dibere maju jadi dunia engkena loba sorangan eta maca sholawatna jahanam maca sholawat cek ahli thariqah mah jahanam urang lamun dina syariat mah masalah urang di makom syariat baca Quran maca ayat kursi maca sholawat maksudnya hayang dunia emang makomna di dinya sabodo tah mah emang diragukeun di syariat maka surgana ge diragukeun sebabnya nama pabelit jeung dunia tah ketika manehanana geus ibadah ka Gusti Allah fokus berthariqah kuari maca sholawatna hayang maju usaha kuari maca Qur'ana hayang maju usaha malah menta wiridan ka kiai pang ai ijazahkeun waqiah cekna surat waqiah coba kiai cenah golek ijazahkeun maksudna naon supaya lah babari dunia yeuh cekna tah eta padahal mah teu kudu make surat waqiah surat tanah sertifikat langsung sugih tah nah iya bagus sebab pagaweannya nanunya limpang teu fokus aya harapan tentang dunia aya harapan tentang akhirat ala dusu ieu mah geus henteu sia aya zikir bae emang hayang naon teu hayang naon aing sugan hayang maju warung henteu sugan usaha henteu sugan sia urusan-urusan deui dunia mah hina ka magos kitu eueuh di hate aing cuil urusan dunia maksudnya sih zikir bae kunaon aing mah sayang ka sorga nu sabenerna mah masih kene ragu asup ka sorgaan
can aya naonan teh mah hirup ai sorga teh kapan makhluk Allah. Nangieun Allah sorga mah di jerona aya kanikmatan jeung aya widadari kunaon dipake ka hayang. Salah keneh ibadah hayang ka sorga. Salah gede. Urang lamun ngadongengkeun kos kitu di syariat salah. Kuduna di makomna makom thariqah sufi. Jadi urang lamun pangajian ye, urangna ngajina sepinah. Jeung masyarakat biasa keneh dulur, ari hayang ka sorga masing daek ibadah. Geus ibadah urang diniatan hayang ka sorga, masalah. Masalah ngajina ge sapinah, bag-bagana ge lah sapira wudu, salat dan lain-lain lah sapinahna emang syariat. Geus bae urang supaya Allah ngajorgakeun urang jajangji Allah, urang kudu ibadah. Ke mun ibadah macet Allah ge dijauhkeun tina neraka, dideketkeun sorga. Jadi masyarakat bakal gitu tah. Lamun cek urang kieu, dulur, ibadah mah ulah hayang dunia, ulah hayang akhirat. Hiji mah Allah. Cek masyarakat, urang eureun yu ngajina yu. Asana cek cenah mun teu kaharti urang mah ieu pancen ti ka sorga, teu dipenta. Pancen ulah hayang-hayang acan, atuh siana nyampekeun salah. Di ai kieu syariat bae. Artina nyurahna lamun keur syariat bae. Aju mun nyerahkeun thariqah kudu nyanana geus boga rasa di thariqah. Kakarak jelema bisa ngadengekeun jeung bisa nuturkeun. Andai kata Kiai Golkar nyare katakeun torekat, asana nonggeng jelema kabeh. Kiai di Golkar nyaritakeun po ibadah ka Gusti Allah. Waduh sing ngade ulah ngadeukeutan pemerintah jeung pamerena. Nonggeng kabeh. Itu tutah dengekeun Gusti ya. Moal didengekeun Kiai Golkar mah kajen kumaha ge 1000% moal sebab nyanana keur gupak di dinya. Bisa ngadengekeun sote kiai da nu geus kaluar tina dunia urang hayang ngadengekeun lalakon nyana. Coba pengalaman nyana urang mah pinu ku dunia. Cik coba ngadengekeun lalakon nyana nu geus kaluar di dunia. Tina dunia kurang didengekeun kos gitu. Coba kiai anu masih bener bergelut di dunia nyaritakeun titah ninggalkeun dunia buku eta aju morosotkeun sempak bae. Nonggeng, sia kunaon nonggeng? Entah ngadengekeun bujur lain ceuli aing. Kitu pasti. Ki Golkar, ki partai, ki organisasi moal bisa. Kajen kumaha ge moal didengekeun geus teu ngeunaheun. Pan itu rekat Pak, ditah ninggalkeun dunia sing hade. Ai kiai eta meuli mobil tiba mah pamere teh sa ngomong Akbar Tanjung. Jadi kiai eta mah kadijana atuh lain teu maksud ieu mah ngan nyana mere atuh ieu mah hadza min fadli rabbi. Waduh kipu doli aya ceramah pohara jasa giliran bete di ongkosan 3 juta ku bupati embung ka ditu euy. Teu beres aji pendek ge ka pendopongan sakali salah janji cenah 3 juta ngan dibere 300. Saya moal ka ditu deui ngamuknya nanti ka ditu deui datang ka kuari. Kunaon emang atuh teu diondang ongkoh. Aduh ya Allah. Jadi geus ulah hayang-hayang harapan dunia ina, ulah hayang harapan akhirat. Kumaha Allah bae urang mah ibadah ka Allah deuk di ka nerakakeun deuk di ka surgakeun nyanggakeun ka nu bogana urang mah deuk ngawauhan nu bogana sakitu bae. Ketika urang geus wawuh jeung nu bogana cak nu bogana ka neraka sakedeungnya ulah sakedeung Gusti kumaha Gusti bae. Nu bener sia kan nurut abad atuh neraka Gusti abdi nu Gusti abdi mah jang geus deukeut pan ka Gusti. Cenah abdi kudu ka neraka atuh mangga bae di ka nerakakeun pan Gusti teu panas ieu neraka. Jadi nyana ka neraka teu panas ya mah ka neraka ge lain titah disiksa. Iya, naon? Teangan babaturan sia coba. Coba ayo teangan. Kapanggih Haji Pendi geus leteng. Jadi ieu gede dia. Oh, emang kunaon? Henteu kunaon? Ieu lain bisa kieu geseng dia kunaon ieu? Aduh, jakeun ieu gara-gara nama lah geus ulah diomongkeun lah. Kunaon? Lah geus tulungan bae tulungan. Lain heula kunaon ieu kunaon? Lah geus maklum. Ya karim, Masya Allah. Jadi geus lain urusan hayang ka akhirat, boro-boro dunia akhirat ge ulah aya. Nah eta lamun masih kena di jero hate hayang ka surga, geus naonan. Teu fokus ngaranna thariqah ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat. Mimiti urang ibadah ninggalkeun dunia hayang akhirat awalan.
la ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Allah tinggalkan dunia tuh mulai dunia kurang ditinggalkan nu kadeuleu sorga kuari dunia geus eueun nu aya sorga sorga mah makhluk Allah mulai deui la ilaha illallah la ilaha illallah tinggalkan kuari akhirat nu dimaksud Allah maksud mimiti urang ibadah melalui kolbu sanggeus kolbu duniaan urang asuplah kana sir dina sir urang ibadah hayang sir teh masih kene hayang kene nurani ngaran hayang kene ka akhirat setelah urang ibadah dina sir mulai urang kena ruh mah suci teu hayangeun sorga teu hayangeun tembung neraka langsung ke Allah. Jadi lamun ibadah geus datang ka ruh ka karak urang geus embung kana akhirat acan ya nek surga Allah. Lamun urang geus ibadah melalui roh urang ziarah ka wali Allah ahli ruh jeung ruh nyambung. Itulah urang mah dipaksakeun ge. Assalamualaikum ya aulia Allah. Sugan aya nu ngajawab eueuh. Balikan deui urang assalamualaikum ya aulia Allah khususan Syekh Maulana Hasanuddin. Eueuh nu ngajawab. Kali deui assalamualaikum ya aulia Allah khususan Hasanuddin. Ieu abdi teu make Maulana soalna. Di tukang korek Hasanuddin bojong ilu. Tuh si gade ulah salah nyebut. Makom-makomna eta teh darajatna kudu dibawa urang lamun zarah ka caringin Asnawi Syekh Agung make Agung. Syekh Agung Asnawi pangkat. Geus di ditu na bae. Lamun urang sejarah ka Syekh Mansur eta teh teu meunang langsung Syekh Mansur. Ya Syekh Buyut Mansur. Eta mah emang di ditu na kos kieu. Lamun urang teu make buyut, ya Syekh Mansur, hayang kege. Ieu abdi saja Mansur S. Atuh Salome teh mah gadituna. Tuh, aju ditafsiran bae ku Habib Rojak. Teu beres Habib Rojak ge. Eta kudu dibawa Maulana Hasanuddin Banten. Syekh Buyut itu Mansur. Syekh Agung Asnawi Caringin. Ieu mah keur carita nu apik, mentek nyambungnya nama. Ai urang mah teu can nyambung, teu bebas bae seuh masalah. Teu masalah. Sebab urang deuk ziarah ka Banten 4 kali salam. Mimiti perbatasan Serang Cikande. Mulai salam didinya aya waliullah anu cicing didinya saha nu asup uluk salam. Nah, nyana waalaikumsalam. Datang ke pasar Serang didinya hiji deui salam deui. Berangkat terus datang ke pintu Banten salam deui, datang ke Kesultanan salam ke Maulana Hasanuddin 4 kali salam mun di dieu mah. Tuh, entak ente lamun datang ka dinya ke Cikande. Assalamualaikum. Cak tukang ojek teh budak edan beureun ya. Salam ka aing. Ya Allah, nyumah ka micen rokok pan urang dinya. Bleng. Kunaon eta rokok dipicen? Aya nu ngageugeuh di dieu. Waduh, jurig. Cuma lain kawali ka jurig. Nah eta lah ya almarhum carita urang di Banten 4 kali salam, terakhir 4 kali ka Syekh Maulana Hasanuddin. Hiji di Cikande, keluar di Tangerang aya wali di dinya. Kemudian di itu pasar Serang Rau kan, mantak sing ade. Mantak Haji Pendi mah mun ka pasar Rau, kabungbulengan. Meuli samping terus bae kunyana. Dibeli dibayar henteu. Pintu hek awal ka urang Banten eta salam terakhir salam ka Maulana Hasanuddin carita nu nyaho sakarek itulah geus teu kudu gandeng-gandeng deui salamna biasa salam ieu mah hayang kadenge pan ku jamaah nu di tukang urang salam heula aya unsur tadi curhat tah aya unsur tah hayang ka alam tah kos kitu tah assalamualaikum beureun heula di dieu mapatahan bukunya nage teu nyaho. Itu biasanya kos gitu hayang ka alam bae urang mah naon ge hayang ka nyahoan. Teu kudu hayang ka nyahoan tah urusan roh jeung roh. Urusan roh jeung roh nyambung. Mantak datang ka dinya dibagjakeun ku manehanana. Jadi nyampe mantak kadeuleunna nya bangun ngopi bae ngarokok. Orang keur ngobrol. Keur ngobrol zahirna mah ngopi, ngarokok, mengasingkan diri. Ke pindah nyana ngopi deui, ngarokok deui horeng nyana mah keur ngobrol. Mantak sing ade besi ke Haji Pendi kos gitu mendingan diseret bae lah geus.
ya Allah ya yeah. Jadi kuari mah tujuan dunia maca sholawat hayang warung maju maca waqiah hayang warung maju usaha maju teh aya atawa urusan anak kekebalan ieu nu mantak dibaca bae supaya teu teurak ditembak ya ieu nu mantak dibaca bae ieu mah ieu bol naon karang-karana zikir ieu bisa ngemat bisa jadi naon karang-karana itu bisa jadi kehadiran teh naon karang-karana tah bisa ngemat jadi hadir zikir kene 100.000 kurang dibaca sapenting la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boga maksud ngemat pencak langsung datang set ya Allah ya Rabbi karobahna gitu zikir ka Gusti kalawan daya Gusti jeung kekuatan Gusti abdi nyuhunkeun pencaci karet wah haju masang bae wong seong lawan aing Gusti ya ayo siap bow tenang nya eta ngaranna ngahadirkeun cisoka potongan eta kos kitu cisoka eta kos kitu kehadiran ngaranna zikir kene jahanam nama bentukna mah zikir-zikir kan urusanana dunia tah mah segala teurak ditembak segala ngemat segala nanaon dan lain sebagainya tah mah zikir sampah nu kos kitu mah ibadahna ngan sakitueun doang atau akhirat hayang surga sarua bae ieulah huwa al abdus su in utia amila mun dibere nyana mah terus bae ngamal bae sia rajin amat zikirna sebab aing mah lamun zikir aju hadir segala cimande cikaret segala macam-macam eta pan kos kari itu teh beres tah wa illa lam ya'mal lamun teu hadir mah teu teu ngamal sia keur mah sok zikir bae pan ku ari tilok hadir mah tah persis asal ngawirid pelet siap ya bijin amat ngamal ini roh itu ada atau ya karasan apan ku aing si anu ku aing dipelet si anu ku aing dipelet bareng menang 1 tahun pan ku sia eta wiridan tilok dipake tilok diwirid lah ku karasana ku ari mah eleh ku motor wirid aing eleh ku motor keur ieu mah asal diwirid bae nya daekeun ku ari mah aing wiridan nyana mawa mobil eleh ku mobil sial nah, berarti kan eta geus moal ngamal deui mun dibere ieu ti amilah wa ila lamun teu dibere lam yo lam ya amal teu ngamal atuh kos kitu bae wiridan ge sia teu ngawirid waki aku rajin alhamdulillah gara-gara ngawirid waki tuh warung itu nukula warung itu nukul itu ruko geus kabeuli alhamdulillah si ieu mah ye baturna teh ye si Jabrig sia itu teu ngawirid pan sia saguru aing mah tapi ukarasana eureunna aing mah tuh kan kos kitu wiridan mah asal aya gorod eureun torikoh mah lain urusan kos kitu Allah hiji fokus tuh mantak deh mantang kukula dicaritakeun ahli tasawuf ahli torikoh ahli hakikat ahli torikot jeung ahli syariat ahli torikoh jeung ahli hakikat bab lawang surga dibuka brus bab fokus di dunia nage begitu dibuka lawang surga ahli syariat makan di dunia nage tadi munazarah malulu urusan dunia urusan mobil urusan ieu urusan eta jadi teu kaburu asup bahkan hees nya nundutan begitu lawang ditutup ku deui wabruk ka kana udang heuy naon eta heuy lawang sorga nutup teu kaburu asup sorga teh diragukeun ahli syariat asup ka sorgana was kitu teh dongengna eta teh nah nyana nanya weuy ieu kunaon ditutup deh atuh dititah cek malaikat Ridwan geus apan kami can are rasup oh bagian meureun cek malaikat Ridwan deh enteng we teh Ridwan deui malaikat Ridwan entengnya sa geus lah sia macana di dunia di urusan warung malulu segala jabatan segala naon geus bagian meureunanan tuh ngan nyanapan ka sorga henteu ka neraka henteu aya di pelataran sorga bae paham nah eta engke wali-wali Allah datang ka dinya saya keur naraon di dieu geus kuru amat dahareun teu nginum henteu aing di dieu ieu balen aja pendi ieu wauh mah aduh geus tinggal tulang taleng doang ganderes kulantarannya sok mamaca nah jadi kabawa ketuan saya begitu geus ribuan tahun mamaca lapan hayang berkat melulu cenah mah asal tadi berkatan marah nyahoan kan tuan saya emang gosok nya nyebut-nyebut aing ye ngan eta maksudna nya salah asal berkat leutik we ngomongkeun emang aing teh nyaho cak tuan saya teh kos kitu mentak ieu ya kos kieu datang ka kuru di hareupeun sorga deket ka sorga tapi kuru ieu mah bisa mati di lumbung ieu mah budak nah ya cerita mah carita karikatur ahli sufi kos kitu tapi teu nyalahan
Nah al-abdu su'in utiya amila wa illa lam ya'mal fa inna sabahu khairun. Lamun memang kapanggih wa wal gharadul ladzi tumyafi maksud anu dipake kait ma'ana tentrem masakana anteng sesuai jeung kahayang wiridanana aya atuh anteng. Wa idza asabatu musibatun di mana-mana nyana wiridan teu hasil wa huwa fiqdanu dzalikal gharad eueuh dimaksud in qala bala waji eureunnan ibadahna warajanu bidati saidin teu babalik ka Allah geus sabodo sia sok maca selawat eureun aing berarti kan teu maju ka Allah. Iyalah khosirat dunia wal akhirah rugi dunia jeung rugi akhirat. Naon dunia rugina? Falifikdani hazihi minha bagian nyana wiridan maksud duniana teu kapanggih. Rugi di dunia keneh teu kapanggih. Wa mal akhirat pada dina tazawilah lantaran akhirat rugi. Naon mantak rugi? Lantaran henteu maksud jana jang ka akhirat ya tadina ge dunia. Nu mantak zalika rugi iyalah wal khusranul mubin. Rugi anu nyata luar biasa di dunia wal akhirat rugi. Fokuskeun kuari mah ibadah ka Allah, ulah hayang dunia ulah hayang akhirat. Fokus aya jelema duaan mancing cak abah teh mancing duaan nu hiji Yahudi, nu hiji mukmin. Yahudi mancing menang deui. Asal mancing si duaan tuh menang. Sing salabin menang. Asal sing salabin teu menang. Kujana kadenge aya mukmin mah maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus aya 10 menit setengah jam di deuleu eupan beak menang henteu. Ya supeun deui kadinya terus diciduan deh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja deui kadinyakeun deui. Itu mah geus bin salabin menang deui sakempis geus pinuh ieu mah nu maca sholawat can menang hiji-hiji acan. Balik sore-sore pinuh kempis Yahudi mah. Nyana mukmin teu meunang hiji-hiji acan parai doang hiji. Tuh parai dipiceun ku jasa sapira parai. Anak loba pemajikan aya menang parai hiji piceun. Guys. Naon tar rahasiana? Begitu ditanyakeun si mukmin mah maca sholawatna henteu hayang meunang ieu. Nyana mah ibadah zahirna doang kadeuleuna mancing hayang dunia hatana mah teu hayangan ka aing doang ceuk Allah. Melalui maca sholawat maknya sholawat ndek diojol ku lele rugi amat cak Gusti Allah engke geus disadiakeun ku aing rahmat aing surga Allah daripada sholawat ku aing diojol jeung lele jeung gabus jeung bocel hina ka kos kitu mah sebabnya nama teu maksudeun aing mah geus jadiakeun nya sebabnya nana ka aing ku aing dibere toh kan hakikat teh kos kitu nu mantak ente lamun mancing teu meunang-meunang geus ulah cerik meuli bae apa eta carita jelema nu ibadah ka Allah doang teu meunang-meunang maca sholawat atuh babarieun ya Allah mandek ngameunangkeun nyana ja upana mah eta keneh ya udah hakankeun deuk dimeunangkeun mah tapi kan ku Allah diulahkeun ulah rahasiana naon maknya sholawat ojol jeung lele maknya sholawat ojol jeung boncel ulah nyana mah geus disadiakeun widadari mandingan widadari apa mandingan boncel ye cak abi brojaknya boncelnya widadari. Nah iyalah ahli Allah mah atuh emang nyanana ge tembungan ieu kana dunia tamangan seukur nyilip ti keramean dek ibadah hakikatna dek maca sholawat ka Allah bae bahkan mun dibere meunang dikacaikeun deui ku teu maksud-maksudna Yahudi mah seseriat emang sakit kituna cak Allah Yahudi mah teu babacaan ge ku aing dimeunangkeun bae lantaran nya mangan sakit kituna di akhirat disadiakeun neraka. Oh kos gitu urang mun nyaho ka hakikatna urang bakal moal ngaluhurkeun Yahudi moal ngahinakeun mukmin sebab hakikatna mah nyana geus boga kanikmatan sorga bari teu hayang ka sorgana Allah ngan mere masyaallah bari mulayan urang daripada urang turun tina martabat rijal mendingan fokuskeun ku ari mun salat ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca Quran ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat maca sholawat fokuskeun ka Allah ulah aya unsur-unsur dunia jeung akhirat urang mah nu teu boga pagawean babari coba Haji Podoli nek berangkat ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh henteu mah teu nanaon nya ge atuh Haji Pendi undang coba mamaca ge undang coba mamaca mulaian nyana ge kaluar ka hareup kalau karena Allah cak nyana geus lah moal hayang nanaon
terus mual mulai balik kesalaman di duluan dibuka tegera eta naon bagasi tadi dibuka jangan sial amatnya emang karena Allah kumaha gitu jadi berarti mamaca segitu luar biasa make kinanti make pangkur dan lain sebagainya hanya sebuah bakakak ya nihil jasa tabakos itu mual cenah lah kuari mah jatuh maca atuh kuari mah